Bismillahirrahmanirrahim. Wa gharratshumul hayatud dunya, hayang boga Innova, hayang boga Fortuner, hayang boga Lexus, hayang boga Baby Bem. Hei, cakus ya Allah, apakah aing teu nyarita innamal hayatud dunya laibu walahun? Heureuyeuan tama, lalagaan tama, permainan tama. Anu sok permainanna budak leutik, main poleca, main pande, main anu dikitu-kitu teh naon ngaranna? Hah, tah eta permainan budak kos kitu ngaranna, main gobag segala rupa. Permainan geus jelema anu resep kana dunya sarua jeung budak leutik main gundu, teu boga otak, teu boga akal, permainan teh bokos kitu mah. Nah ieu jelema nu kabongbure ku dunya ieu teh resep ku permainan. Mun aya ki haji, mun aya tokoh masyarakat, aya pemerintah ngaleungitkeun kewajiban syariat sehingga ngaduduk-duduk nyana neangan dunia, ta eta teh nyana eukeun neangan mobilan deuk ditatarik ngeong 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 ngeong. Budak leutik teh kos kitu teh, budak leutik teh mah geus hijikeun jeung budak kololeho tah ulin sia ka ditu jeung eta teh main poleca ka ditu teh nyaho wawasan ka ditu. Nah wa gharratumul hayatud dunya, majar teh hirup teh di dunia doang. Nikmat amat mun boga istana, nikmat amat mun boga kendaraan mewah, nikmat amat mun jabatan aing di dinya boh geus ka dieu ka dituna melalui jabatan. Wa gharratumul hayatud dunya, padahal dunia mah laibu walahun poan nyana, sehingga kekerawat jana kadolatik pencet cokot geus nu digawena lu atlet lesang di pabrik buruh nyana nu ngeunah ngadahar hasilna, hasil daripada kerja batur nyana nu ngeunah geura modar sia. Ji bawahan het kudu store ka ditu geura pae. Ieu keur carita wa gharratumul hayatud dunya nu mantep teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad teh kami kabongbere ku dunia baheula sarua datang ka kuari kabita kami ku dunia teh besi kageser dunia kami lantaran nuturkeun Muhammad. Nyaho Muhammad teh diutus sebagai seorang rasul utusan ti Gusti Allah, nyaho jasa nya hirup kami babarengan eta di zaman Kangjeng kabelah dia sanu teh nyaho kaistimewaan Kangjeng Nabi, jamu mukjizatna bisa kadeuleuk bisa dibaca kurang bentukna Al-Qur'anul Karim. Kita kudu pamprok jeung Kangjeng Nabi na jeung Qur'anna bae ge geus nikmat jasa pokona mah urang. Ieu urang keur carita nyaritakeun Al-Qur'anul Karim mukjizat Kangjeng Nabi ngebeledak-beledak kana hate, ngebeledak-beledak kana ceuli. Bahkan aing mah moal ngaji deui cenah, geus minggu hareupan mabur sia ka ditu. Mabur geus kudu ngaji sia, geus teu kuateun meureunanan kena wahyu ieu mah geus. Teu kuateun geus cenah ieu neangan Kiai Golkar los ya endeng-endengan ka ditu. Wahyu mah lamun geus beledak kos kieu tah. Beledak ieu ngaranna. Atuh kuat. Urang mah teu kan teu pernah ningali ngocorna cai di ramo Kangjeng Nabi, teu pernah ngahadiran saleter di dahar ku 7.000 manusia, teu pernah ngahadiran melakor mak jadi langsung gede, langsung buahan, langsung dialaan, teu pernah ningali, teu pernah hadir jeung Kangjeng Nabi. Tapi kapan dongeng ulah Kangjeng Nabi na para wali na geus urang pernah ngadenge. Itu kudu jauh-jauh di zaman Maulana Hasanuddin, Masya Allah lempang teh kapannya menganggang set maca la ilaha illallah ngan 3 kali doang perem maca la ilaha illallah tap napasna tarik la ilaha illallah perem nganggang. Coba keke mamang balik ti dieu baca la ilaha illallah naik mobil leuwih ti nganggang asa ulah beak bensin bae. Wa gharratumul hayatud dunya nu kuari ge nu kuari ulah kafir mukmin bae ge nu mantak eta wawan asup ka ditu ka mana aing ge teu nyaho kamari mah geus disuratan airin supaya katangkep deui ku wawan. Tidak boleh tidak, kamu harus masuk penjara. Emang kenapa? Kalau gua sendiri maksudnya kenapa? Ya ntar lu sama orang lain, gua kan masih cinta tuh. Mantap nyana nyuratan ke polisi, tangkap akhirnya satu kamarin dengan saya. Aduh, nada nafsu itu nafsu encanu sejen hara nafsu anas kuarigus puyeng minta perlindungan kemana nyana anas puyeng dan lain-lain sebagai akibat nafsu.
wa gharrathumul hayatud dunya. Ja urang ge lamun tentang tentrem saaya-aya atuh ngeunaheun dia ibadah ge. Urang nanya sebagai salaki ka pamajikan, "Neng, biasa kene, aya kene setengah karung. Duit aya kene, sabar duit deui. Aya 500 juta mah tenang kan?" Kiai tuh kos gitu mah. Gede teh gitu kos gitu gede teh nanya, "Neng, biasa kene aya duit aya sebenarnya aya 200.000 cukup kan Pak ya cukup geus lah urang harari ibadah bae Neng pasak nu aya di dapur aya kan masakna aya Neng wudu duha maca Quran beas aya duit aya sayuran saya geus aya geus Neng mah salat duha 8 rakaat maca Quran datang ka jam 11 endek daharna jam sabaraha jam 11 datang ka jam 11 ai kakak mah nonton TV sia cek pamajikan goblok tuh masalah lagi enggak ada kayak babarengan berjamaah ininya ya baca Yasin teu bisa kan urang model kos gitu ieu aja beas aya duit aya sayuran aya naon aya yuk urang ibadah ka Gusti Allah yuk isuk-isuk ieu mah geus ulang tenangkeun hayu cek pamajikan anak yuk geus saudara dirinya tah gua lagi aing di dia di Allahu akbar beres baca Quran jam 11 urang darah yuk darah beres dar urang sarayu ndek tenang kumaha masyaallah tapi teu bisa eta naon eta wa gharrathumul hayatud dunya nu leutik kadu leutik deui gede kadu gede deui gede komo datang ka teu percaya ka Allah sebagai pangeran teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad sebagai rasul naudzubillah min jalikna iyalah anu ngahalangan teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasulullah lain teu nyaho rasul diutus baik manusia ataupun jin tetapi wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin didinyalah manehanana menyatakan diri nyaksian ka dirina annahum kanu kafirin bahwanya na kafir teh kudu dikitu-kitu ge geus aya tulisanana moal kaliru boro-boro Gusti Allah malaikat ge moal kaliru tuh komo Gusti Allah ngan ieu mah deuk dijejele deuk dimemeleh deuk diisin-isin diwirang-wirang dinaha-naha sia make teh iman keula kajahoan ku kabehan akhirnya nya ngaku wasyahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin ku sebab dunia tah dunia galak jasa dunia Masya Allah leletikan anak kiai baik menengah dakom di pondok pesantren 15 tahun alpiah bisa johar maklum bisa mantek bisa wabah bisa ngaji hadis bisa tafsir bisa balik patul muin mages adi kumis kabeh muantep jasa ditaluturkan guys jadi kiainya nah pohara jasa 5 tahun istiqomah jol camat Assalamualaikum coba apa iya di biaran ku bupati kadi naon ieu di haturanan ngaos Yasin kan pun Yasin pendopo ieu mah ibadah we urang supaya negara urang araraman tah kan bagus kan namun teu dibacakeun Yasin kan kumaha negara urang tah ieu mah urang demi kemaslahatan mauslahatan ya Allah hese kan ini sekiai mah pokoknya namanya dijemput ka ditu Yasin balik deui ka dieu geus ulah mikiran naon tadi geus nongkrong jeung santri ya tuh di ieu bae di tongtrongan deui diprekeun santri geus maraos kitab tongkrong ieu tung pan lamun tilu ngaji lamun hiji kan pre kitu teh tongkrong teh rumusna mun tilu tung ngaji mun hiji tung pre ear santri wow pancen di mana dek ngaji barang pre bunga blon ta santri bebenya dapat dek ngaji eta barang tongkrong hiji wow pre bunga henteu padahal mah tadi tongkrongan geus pre bae bukunya nama lamun dua nyalateun trong bareng nyalateun lain pae lamun nu susah teu kenceng trong lamun nu sugih kenceng trong sugih celo ayo mayu kiai henteu teman teh kitu ngalalagan ieu mesti bacar bebeneran teh
aduh masya Allah lamun kenceng budak wari mah nyawan titir teh kos itu maling picung tong datang ka Cilongok tong gelam tong endek lupat ka mana pamalingan beunang tah keur leutik kula mah nu maling dipicung tong titir tong kadenge kurang dieu nongkrong gudang masyarakat gelam ngadenge tong terus pasar awi ngadenge tong cak pamalingan goblok tong kabeh aing ka mana ye lompat ye geus nongkrong kabeh betak beunang bae pamalingan ai kuari ape mah ape bae teu beunang hebatan baheula maling kebo beunangan bae tanyakeun coba ke Haji Ahadu ge ye beunangan bae asal wedet beunangna di mana unggal beunang di rancak kebo bae heran mata kayak sejarah teh rancak kebo korelet emang pamalingan teh naon teh urang dinya nya beunangna di dinya bae di mana teh beunang kebo plen rancak kebo. Oh, benang di mana? Rancak kebo. Mun sapeda benangna di mana? Di Tangerang. Benangan bae, benang. Ka loji leungit budak santri benang. Tihtir. Nu geus hararudang jelema peuting eta mana pamalingan. Kula mah kasieunna nya ngagojibun maneh ka sumur. Kuari mah sumur pan hese. Geus beunang ngabe tihtir teh tong aya deh tong penganten mali beja gitu sia seri gitu nyaho sia tong penganten aya jelema penganten teu nyahoeun papanganten dikawinkeun bae baheula diintip ku indung bapana ji budak ngan hese bae geus aya sabulan mah cek sia hes jeung pamajikan kumaha tuh hes bae ngadu dengkul atuh ngadu dengkul bah atuh penting diadu-adu kun kotra budak blon ngadu dengkul bae blon balek baheula mah jadi teu nyahoeun kuari mah teu kudu dipapatahan baheula mah dipapatahan aduh siang geus ngadu dengkul tuh barurum geung nyeri ya penting ganti ngadu bujal sia ngadu bujal angges mali teruskeun wae geus eta getong-tong keneh bae moal ulah bahaya maksudna aing ku nyaho-nyahona pan cenah sok amat kieu atuh sok aing menyaho kos anu sugih sok atuh sugih aing mah eta si eta sok ada mobil Abbas lagi ngredit bating atuh aya sok bae kunyaho sok teh kunyaho ye cenah sakola teu naon teh lain urusan sakola lain urusan sakola loba anu sakola tapi bodoh atawa pinter ngan teu digunakeun ka pinteran kamakilin akilin ayat madzahibu wa jahilin tarkahu marzuqa atuh geus aya di kitabna kamakilin loba jasa nu pinter pohara pinterna akilin dua kali dah cek santri mah kos kitu tah nu sok ngaji Johar Maknun kamakilin ayat madzahibu loba jasa nu pinter tapi hese kahirupanana doktor hutang gede lain dokter profesor tapi teu bisa naon atuh sarua jeung nu bodoh lamun ditanya woi abdi DPR abdi mah nya dokterandos doktor loba amat sia eta alhamdulillah ya tadi dia tadi SH LCA LCTU LPTQ loba amat sih lo baca segelarna eta tapi ayat madzahibuhu hese di politik teh asup di ekonomi teh asup dagang naon bae ge hese hutang bae gede atuh naon artina kapinteran bodoh teh ya wa jahilin tarkuhu marzuqa ditanya sia sakola naon aing SD ge teu tamat itu nusa itu perusahaan nukula ya Allah ya Rabb itu nusa itu bus itu ratusan tuh di jalan nukula Masya Allah itu toko-toko nukula ih parah amat sih ya tapi lamun dibandingkan jeung hutang gedean hutang tawa garana blon entah ya jahilin talqahu marzuqa loba jasa anu bodona pohara tapi marzuqa weh pohara sugihna jatuh teu kudu gadalkeun sakola ini teh beres sugih bae nah
kunyaho eta teh cara-cara na kunyaho kan jelema anu berekonomi mah anu pinter mah di dieu we naon ieu kebutuhan di lembur ieu nya dagang teu kudu hese-hese anu dibutuhkeun lain haju ayu bergan dagang tapi unu meuli atuh emang teu dibutuhkeun ji coba kuari dagang sapatu di lembur ketos atuh iraha sanu meuli atuh urang ketos di ka mana ka mana pan pake sapatu ban nu ka kota kan gitu ai di ketos ka kota ka mana. Nah, coba dagang endog asin di kentos. Ngantri ujianna beak-beak bae ngan dihutang. Kebutuhan jana tah. Eta dagang teh kudu jauh kada kebutuhan. Naon nu dibutuhkeun? Dagangkeun di dinya karak. Eta karana pinter kos gitu. Sakola jurusan ekonomi nya. Jurusan manajemen jeung ekonomi gua. Tapi henteu nyaho situasi atuh mal beres. Moal ka jeung buku bage. Tah pinter teh ya nerapkeunana kumaha di negara urang palinter tapi nerapkeunana wallahu a'lam jakos kieu kaayaanana ieu karakter kafirna endegna ngahina nganjerikeun ka mukmin bahasana mah indah jasa yurdunakum bi afwahihim bahasana luar biasa tetapi horeng watak bakulubu hatena menang tangan wa aktsaruhum fasiqun parasek lolobana parasek yang mudar janji lain disungut lain di hati kos gitulah karakter kafir ditambah istarau bi ayatillahi samanan qalila karakter orang-orang kafir mah horenganannya ngagantikeun bi ayatillah ayat-ayat Allah samanan qalila kana harga anu saeutik anu dunia orang-orang Yahudi teh lain teu palalinter Taurat teh pinter orang-orang Nasrani teh lain teu pinter Injilna jitu ayatillah istalu di mana istabdalu majaz isti'arah tabaiyah nu mantak dingaranan majaz lain make makna aslina nginjem kalimatun ustumilat nu mantak dingaranan isti'arah lantaran disebut musyabah dengan dipikeun musyabah nu mantak dingaranan tabaiyah lantaran nuturkeun kana asliyahna berjalan dina asliyahna heula tah ngaji teh lamun geus datang ka dinya rada nyai-nyayan kan aya istarau meuli masa ayat dipake meuli samanan qalila kana dunya iraha transaksina jan teu jual beli bahkan kok teu ieu duit tah dipake meuli barang eta ngaranna meuli ai ieu mah lain ayat teu dipake lain pake ngajual teu dipake mah ditinggalkeun demi untuk kebutuhan dunia jadi ninggalkeun ayat mencari dunia lain teh yaho ayat kitu pinter berarti gagantikeun kanyahonyana ayat anu sakitu mulia lantaran wahyu Allah digantikeun kana samanan qalina sekejap dohol mantak danana istabdalu geus ulah di manaan istarau tuku berarti amri anggentiaken ya alladzina berarti aturan istirona di mana istibdal subihal istibdal bil istirona mulai ka ngaji puyeng tak kos gitu puyeng ge sia nu teu mondok nu mondok mah kos gitu kecil mah leutik mah kos gitu kan poho deui tuh kan kos gitu teh guys kaditu ge istarau di mana istabdalu berarti kan nuturkeun kana istibdal berarti majaz berarti masdar mantak jadi tabaiyah kuari guys singkat tabai seperti kos gitu jadi atuh ga maknaan istarau da ulah makna tuku ngagentiakeun mun maknaan tuku salah jai meuli mah ieu pameulina ieu barang nu dibeulina tah aya ayat papan lain kos itu ditinggalkeun teu make ngaranna tapi demi meraih samanan qalila berarti istabdalu ngagantikeun ayat anu mahal hargana
ngagantikeun ayat anu istimewa luar biasa mulia lantaran wahyu Allah digantikeun kasabanan qalila yakni dunia nulir teu beda jeung meuli daripada aya gagantianana. Aduh pohara ayat Allah berupa wahyu belah dituna Taurat jeung Injil belah dieuna Al-Qur'anul Karim ditafsiran ku Imam Jalal di ayatil Al-Qur'anul Karim mulia pohara anu bakal ngadatangkeun kana kahirupan sejahtera di surga Allah lamun nurut nuturkeun kana Al-Qur'anul Karim tina ucap tingkah jeung pola urang teh nuturkeun Al-Qur'an ayat amis terus paeh urang surga Allah Al-Qur'an sebagai wasilah jang ngadatangkeun urang ka kahirupan anu lestari di surga Allah. Wahara tuh aya dunia dunia mah duit nu kamari dileungeun urang poe ieu geus eueuh mobil nu taun kamari aya poe taun ieu geus eueuh motor nu kamari aya kuari geus eueuh sakejap dunia mah lamun ku urang diperhitungkeun jaheuh hok geura duit kamari urang nyekel 100 juta poe ieu geus eueuh motor kamari luar biasa sagala rupa motor aya kamari keur boga teh hei ka motor beat aya motor nu gede teh naon eta naon ngaranna lain anu lamun aya nu ngabonceng kitu bae teh aing mah greget biasa kunaon nyiptakeun motor kos kitu teh tah lamun pake ngabonceng kiai teh pantes atuh teh pantes banyak kiai make udang-udang kieu bae naplok aya jelema nyiptakeun motor kos kitu kudu sok tapakur bae goblok teh jelema atuh ka eta mah lamun urang sorangan aju ka beneran nganggih jahe. Nah, itu kan mau tirsap. Haju panjana mah teu bisa tah ngadeung lamun teu nyeklak teh teu bisa motor kos kitu mah hese. Leuk ragag bae. Kudu nyeklak bae pan. Atuh pan eta mah teu kudu nyekelan ge geus nudan ka dieu teh. Ya Allah, ya Rabbi. Ai kos kitu hayang ngora deui teh hirup. Sia aing lain aing. Sia mah kolot ge kos kitu. Nah, ieu kan dunia ta dunia kamari awewe itu mani campernik gelis luar biasa 20 tahun ka tukang kuari ya Allah susuna percis kos balon kurang angin berarti kan beakan eta dunia eta kos gitu dunia eta kos gitu kamari mah bujurna eplok cendol kuari mah teu ngagiplek kuru tinggal tulang doang kanyahoan tinggal tulangna aya anjing ngagogogan pajar tulang kan berarti dunia ya kan cerita dunia naon artina tu dunia kamari urang boga kijang nu anyar kuari geus eueuh Avanza nu anyar kuari geus eueuh Fortuner urang boga kuari geus eueuh oh tuh 3 jebutan bae tu imah urut aing kuari geus eueuh dunia sekejap kamari duit nu kamari poe ieu eueuh nu poe ieu aya ge isu page tu eueuh dunia seperti eta dunia berarti kan leutik samanang qalila haju ditinggalkan kan kurang kumaha pahartos sugihna balik sugan mawa kunci apaan saja teh sugan Mercy nu kunyana di papake teh Mercy Jeep teh anu ka mamana kunyana di pa anti tembak pan eta mah di bodip sedemikian rupa balik ka kuburan sugan kuncina dibawa atau ban setipna yang teh ibutin wah 10 besar dunia masuk terkaya 10 besar dunia paharto teh triliunan rupiah geus hese lamun make kalkulator nu haji pendi mah geus tembual kapuateun tek nol ka mana ye teu kapuat kalkulator murah ka makos itu teu kapuat atuh dia mah ngana geus 1 juta 2 juta 10 juta masih kalkulatornya masih main ge tah lah 100 juta lah masih main ge asal geus bangsa teh ieu kumaha cenah ka dieu ieu kumaha bantingkeun kalkulator kos kitu kan geus jeung sia-siana habak ih miliar ge geus hese miliar ge tek ieu genep ieu nol ka mana ieu
aing yang jeung susah sok resep jeung serikeun asa hiburan jeung susah teh sebenarnya. Ya Allah, ya Rabbi, susah maka kota kayak kajeuleuh kan urang. Lain setelan. Masa make samping make sepatu. Kan teu nyetel eta ngaranna. Eta make samping mah sendal, make sepatu-sepatu. Masya Allah, aya deui make udeng-udeng make jaket. Kumaha sih teu nyetel teh budak. Mantap zaman SBY. Eta Agim yuk gercarita nyetel. Agim kan lari pagi jeung SBY make udang-udang. Weh cek ulah ieu ya hebat teh ka anak teh. Hebat bala mana? Ieu make udang-udang bae. Nih. Ieu nu kos ge bodoh ngaranna. Masa lari make udang-udang. Lari baru lain make udang-udang, lari mah make training, ulah make nanaon, priwit bae trit. Eta pinter kitu ngaranna. Geus eta Agim teh teh zaman SBY nya kan diorbitkeun lari pagi jeung SBY atuh selain salari-lari da ieu teh mah sarua teh ge pencitraan keneh ngan ieu mah keur carita make udang-udang salah udang-udang mah jang salat ngariung ge geus kudu make udang-udang langsung ieu mah mah ngariung make udang-udang aya salat teu make kopiah goblok beure teh jawab teh karena teh nyurup eta ki pudoli kos kitu tah urusan teh nyurup. Iya, ikir cerita istarau bi ayatillah samanan qalila. Masya Allah. Saha anu bisa maca ayat berarti kan Allah ngagerakeun lain sembarangan. Atawa nu ngadengekeun ayat, ya Allah, lain sembarangan. Nu mantak datang ka reup sare. Eta teh naon ku indah-indahna. Mantak kiai lamun datang ka murid HS hebat eta kiai. Bisa menyejukkan hati murid. Pantau geun habak. Ishtarau bi ayatillah samanan qalila. Hanya demi meraih samanan qalila dunia. Jabatan aya dinyana, Quran aya dina kunyana. Tapi hese dek nerapkeunana hanya demi samanan qalila, boro-boro nerapkeun keseluruhan fikih datang ke urusan jilbab bae kurang kumaha di DPR lu pinter lu talar Quran dek nerapkeun eta bae ge masyaallah luas jasa hanya untuk samanan qalila sampai saiki dereng anak keputusan mengkonon laiki ayat teh istarau bi ayatillahi samanan qalil. Bacakakeun ge saking DPR maring DPR ku. Sira iso ora siki. Baca ki. Aja mengkonon sira. Ngajina endi sira? Ing Cilongok. Baik ajangan jeung kana. Endi saya ngaji? Ngang maring aku bae. Ih, sia ngomong jadi acak-acakan gitu. Aduh ya Allah ya Rabb. Demi samanan qalila jabatan, hanya demi samanan qalila tahta, hanya demi samanan qalila wanita, hanya demi samanan qalita. Nah, dengan berbagai samanan qalila dunia ditinggalkan ayat istarau bi ayatillahi samanan qalila. Kajen tama batur mah DPR mah emang keur ngojai di neraka tama kos kitu mah. Ieu bae kiai nu di kampung ngaranna bae kiai salafi. Tapi ke pendopo deui ulah ngileuk ka dieu sia biasa bae aing kasinggung biasa bae hanya samanan qalil ayat digantikeun ka duit 1 juta 2 juta 10 juta naik ke panggung hanya untuk samanan qalil ishtarau bi ayatillahi samanan qalil engke kumaha di akhiratna tah ieu karakter kafir seperti itu kafir mah jelas kos kitu istarau bi ayatillahi samanan qalila tapi urang kuari nu jekelan Al-Qur'anul Karim demi meraih samanan qalila gereja tanda tangan bae peda aing jadi muid
demi kelestarian muih daripada aing teh tanda tangan coplok jabatan wani aing mah kajen teuing ku kumaha ge demi sabanan qalila kajen teuing di akhirat dibeuleum ge da kumaha coba jabatan aing keur bupati negara urang keur demokrasi aya agama sia agama ulama atuh Islam aya negara demokrasi beratan ka agama sia beratan ka negara sia ulang ngomong kos kitu cenah ieu mah pokona mah kami mah tanda tangan bae karena kami mah jabatan bupati hanya demi samanan qalila jabatan bupati sabaraha tahun sia ngajabat jadi bupati engke dibeuleum sia di neraka jahanam sabaraha halilan istarau bi ayatillahi samanan qalila kafir bae geus jelas tapi babatok sia tuh pakai babatok we paling turun ya Allah ya Rabb Masya Allah karim hanya samanan qalila secuil anu Kangjeng Nabi mah menyikapi dunia teh lain lalagaan pan urang geus sering za Kangjeng Nabi lempang jeung sahabat kemudian cak Kangjeng Nabi itu naon bangke tuan nu bantak dipikeun kurang teh hayangeun nu bogana bungeun nu bogana nu bantak dipikeun nu bogana kurang ijideun gilaeun Allah menyikapi dunia leuwih ijid tibatan bangke tibatan nu boga bangke terhadap bangke tuh nu mancak dunia teh mun urang nyaho kana hakikatna dunia bau sabenerna mah lamun nyaho kana hakikatna dunia bau sakumaha bauna bangke mendak Kangjeng Nabi ketika Isra digambarkeun ku Gusti Allah aya seorang ini ini kan aya nu henteu bengking mah bengking nya ini nya bengking kan geus eueuh pupurieun geus eueuh pupurieun atuh can ini mah nya bongkok nya kuru bengking berarti kan geus eueuh nanaonan tah ini saha nu hayang kawin kan ini jadi stadis nah kuari ini tapi dipoles Masya Allah eta ini make lapis ya Allah make lipen weh lipen lagi tengah nama beureum sisina mah hideung dimodif ku nyanda pajar artis ya Allah make shadow ya Allah ya Rabbi ieu na diplat-plat aya beureum-beureuman biasa urang gila kan neuleun ini kos gitu kan gila Masya Allah, iya makara rencengan biasa. Ya Allah, dadana dibuka, deh. Atuh dadana dibuka ge lamun nongtot. Ayo mapan ngahelob. Wah, ya ini. Parah ini parah. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, tapi kan gambaran seperti eta. Kangjeng Nabi digeroadkan ku ini. Ya Muhammad, anjirni, ya Muhammad anjirni. Tapi Kangjeng Nabi terus bae. Ya Jibril man hadhi saheta oh cak malaikat Jibril hiya dunia eta dunia mun maneh nembalan ujianana umat maneh ngojay di dunia kejaran-kejaranana dunia bae untung maneh teu nembalan Muhammad masyaallah ta eta digambarkeun nini-nininya bengkingnya jore geus eueuh dipang jore-jorena urang lamun kuari aya nini-nini di dieu hiji bae gila urang pasti kararieu bae komo haji pendi mapan tolol jelema mah. Geus kana bawa nini ai jahe onah punyana dipentang di dieu. Tapi lamun nini geus kararieu bae tuh. Kan nini mah bau hangru. Tuh, apa kieu nama tuh. Saya heran nini mah sanajan make esprek bae disemprot bisa lah kurang set tetep bae ka ambeul bae. Cek nini wah sia cenah gitu. Marah nini oh nyahoan bae dan aing sia ka imah ka ambe nah ieu kan gambaran dunia seperti gitu saha nu resepeun ka nini iji tinggal nini mah belu nini mah gila nini nah ieu kan dunia hakikatna dunia seperti eta komo mun Kangjeng Nabi ngagambarkeun bangke masyaallah karim mantap wali Allah geus dibere ilmu hakikat sehingga neule dunia leuwih joret tibatan kocomberan
lamun Hasan Basori nyaritakeun perjalanan hirup teh tapi indah Hasan Basori. Perjalanan hirup teh Gusti Allah indah jasa, tentrem jasa, tapi keindahan jeung katentreman teh horenganan engke bakal mawa kacilakaan. Gusti keindahan jeung katentreman dunia cek Hasan Basori. Keindahan jeung katentreman dunia nu bakal mawa kacilakaan naon hartina Gusti sapira di dunia teh moal lila Gusti bere abdi pandangan terhadap aslina terhadap dunia Gusti cek Hasan Basori. Terus saya ibadah ka Gusti Allah ngadoana seperti eta. Ya Allah ya Rabbi hirup teh tentrem jeung tenang neule dunia teh indah neule dunia teh amis sakumaha cek Kangjeng Nabi adunya mah huluun khudrun. Dunia mah amis tul hejo ku ayeuna sakitu abdi teh ningali dunia teh indah Gusti tetapi ternyata horenganan bakal mawa kacilakaan bere pandangan abdi terhadap aslina dunia Gusti ya Allah. Nah mulai Ki Hasan Basori zuhud lalaunan dibere teu hayang kana dunia ya Allah begitu pas dibere ilmu hakikat ku Gusti Allah ningali dunia gila sakumaha gilana urang neuleuh kocomberan nyana ngomong deui ya Allah ya Rabbi horenganan kagilaan abdi terhadap dunia ieu lah nu bakal mawa kabahagiaan jaga di akhirat Gusti ulah dicabut pandangan abdi terhadap kagilaan terhadap dunia Gusti tambahkeun Gusti pandangan mata hati abdi kagilaanna kaijidana terhadap dunia sebab kagilaan kaijidan terhadap dunia horenganan anu bakal mawa kebahagiaan jaga di akhirat. Masya Allah maot keur mijina teu hayang jasa kana dunia eta bahasa Hasan Basori. Bahasa Tuan Si Abdul Qadir malain Gusti sabada abdi dibere ku Gusti hakikatna dunia dibere nempo mata batin abdi ya Allah ya Rabbi horenganan sakumaha anu dicaritakeun ku Gusti sakumaha anu dicaritakeun ku Rasul Gusti percis abdi ningali dunia kos nini bengking Tuhan sehat mah Tuhan saya mah kos dibere nya neuleuh dunia teh kos nini jorek jasa teu hayang sabasakali. Mantak cek Tuhan Si Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia haju rindu karena dunia eta mah 100% di akhirat da bakal cilaka ya Allah. Sekali deui dengkeun ku celis ya. Lamun aya jelema cicing di dunia haju kejar-kejaran dunia ngejar dunia rindu terhadap dunia eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna. Kadenge ku celis ya. Atuh kadenge ja aing ngomong. Eta bahasa Tuhan Si Abdul Qadir. Geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta karena dunia cinta kana akhirat pindahkeun ka cinta urang padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat. Masya Allah kari lamun urang ku ari cicing di dunia cinta kana dunia di akhirat bakal cilaka. Cirina jelema nu cicing di dunia haji cinta kana dunia kumaha cirina isuk-isuk geus nyekelan kan kulator isuk-isuk geus HP tas salat lain istighfar HP mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih aya kabeh kan aya kabeh urang deuk salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa oh walah wahuluh masyaallah aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeuh obor hirup iri jelema merindukan dunia. Ya Karim, ya Karim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, datang ke mana coba diri orang mencintai jeung merindui dunia sehingga nu cek Tuhan Si Abdul Qadir jelema cicing di dunia mengejar dunia jeung cinta dunia jaga di akhirat bakal cilaka. Leuwih bahaya deui mah leuwih jero deui mah ucapan Imam Ghazali. Jelema anu di dunia hirup di dunia masih kena mencintai dunia geus mah siap jasa kudu ka neraka. Hiji ketika jelema hirup di dunia ku ari mencintai akhirat
lantaran aya sorga eta ge antara neraka jeung sorga. Imam Ghazali mah parah jasa ieu mah. Parah jasa. Anu salamet kumaha tuh? Anu salamet mah jelema hirup di dunia ulah resep kana dunia, ulah resep ka akhirat. Sorga aya bidadarina jeung kanikmatan ulah pake ka resep tah sapira makhluk. Hiji bae dipake ka resep teh dunyana Allah arang beres. Dicaritakeun unggal minggu ge tetep bae. Nu jadi hayalan teh dunia keneh. Tarak ge beres gaji ulah cinta dunia. Aju minta doana cenah kiai kula supaya bisnis kula selesai. Tangkorak sia beunang. Tarak ge beres caritakeun ulah cinta dunia. Gaju kiai da kumaha tuh ngadoakeun bae. Nyana ge kadang-kadang aya perpuluhna. Kiai goblok masih dia perpuluh keneh bae. Waya ngadoakeun bae jalain duniana nu jore mah wala tansa nasibaka minad dunya. Cinta terhadap dunia. Nah, urang sebagai khalifah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dijadikeun khalifah teh titah ngurusan dunia tuh pertanian urusan, tuh gunung urusan, tuh perekonomian urusan, tah negara urusan. Tapi ulah mencintai urusan. Henteu pernah Kangjeng Nabi kadatangan jelema nu tani titah eureun tanina, malah survei Kangjeng Nabi ka petani-petani sing bener tanina. Penting awas ulah cinta terhadap dunia Allah. Kangjeng Nabi ka pasar, Kangjeng Nabi nyaritakeun sing hade dagangna, lain eureun dagangna sok pajukeun, jang ngabang, sok jang syiar moal bisa perang tanpa aya perekonomian. Sok nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan dagang kita eureun ibadah bae ka Gusti Allah jan teu. Nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan petani kita eureun jan teu. Nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi tina nagara terus. Tetapi kade ulah mencintai dunia, urus dunia. Ketika perang modalan tah perang, ketika ngabangun syiar modalan tah eta teh titah kos kitu tah. Lain berarti haji urang cul eagle lepas dog salah tentu kita ngomongnya. Si betulnya raho tah eta kos gara ditu. Jadi urang urusan khalifah urang tok urusan urang dagang sanggeus dagang untung masyaallah ya duit ya. Alhamdulillahirabbil alamin sanu keur ngabangun masjidnya. Oh itu tuh awas ya salila di aing aya keramik bagian aing, kenteng bagian aing, semen bagian aing, pasir bagian aing. Tah anu ngabiayaan tukang bas geus bagian aing. Ai kami mana? Geus ulah sia mah milu bae jeung aing ke. Di aing loba keneh duit. Tah eta kos kitu kan mantep, ngadengena ngeunah hengge ngadengena. Buktina jauh. Mana? Kita keramik bae hese. Oh keramik bagian mang haji. Hayu ukur bae geus ukur. Ukur aya sabaraha? Ieu teh mang haji teh. Geus besi aya nu rek nyumbang teu lah ka aing bandari. Geus aya cenah ieu aya setengahna mengaji jakabehna ieu kan aya 1000 meter ieu geus aya kabeli 400 meter deui manya nu 400 kabeli 400 kabeli bararodo sia mah neraka jahanam. Ya Allah ya Rabb dunia sigade. Jadi dunia mah hina, dunia mah izin, dunia mah sekejap nu sarugi. Nu kamari tuh lu nyana ku ari geus paeh tinggalkeun. Kamari tuh pamajikan si itu tuh geulis jasa. Wari ka mana Mang Haji paeh tinggalkeun. Itu mobil saya itu, mobil Mang Haji anu. Wari ka mana paeh tinggalkeun. Ari itu pet anu sabae panya lo mah jenderal. Wari paeh jenderal ge jang modar sarua. Itu periwit sa polisi. Periwit ngagantung. Jelema mana? Atuh kan di periwitan jero kuburan. Tatrit. Kami ditinggalkan dunia dah. Sok terhadapan gerak kurang jahenya dunia nu urang aya keneh ge duit nu kamari poe ieu eueuh nu ieu aya ge isuk bakal eueuh motor kitu keneh geus sabaraha kali gontor. Oh geus sabaraha kali ganti ternyata hari kos kitu dunia mah. Ngitulah mobil yang motor ya tanah dan lain sebagainya kadang jadi nu urang jadi nu batur, kadang jadi nu batur jadi nu urang. Oh ya dunia tinggalkan, ditinggalkan sekejap
jabatan nu kamari jadi presiden kuari geus teu kamari jadi menteri kuari geus teu kamari jadi gubernur kuari geus teu jadi bupati geus teu berarti kan sekejap tapi ayat Allah mah ayat Allah terus bae sebab ieu mah qadim nu bakal ngadatangkeun hamba-hambana ka surga Allah tapi kafir wanian ngagantikeun ayat anu mulia nu agung digantikeun ka samanan qalila na'udzubillah min zalik ieu si hade urang istarau bi ayatillahi samanan qalila kuari we di DPR hanya untuk samanan qalila kabeh ge dilepaskeun kabeh ayat-ayat Allah mantap lamun nyanda jadi PR paeh masyaallah na'udzubillah min zalik wallahu a'lam sebab naon itu make ayat make kepentingan demi samanan qalila eta bae geus dirumus bahaya jasa gali geura di DPR paeh gali saminggu buka geura mun teu bilatungan teu kecil bilatungan kajen hukuman namun teu make ayatillah istarau bi ayatillah samanan hanya demi samanan qalila jan atuh lain DPR bae sia ge sarua bae nu ngridit eta teu make ayatillah ayat Allah ngaharamkeun riba teh nu kos kitu tapi demi samanan qalila yang boga mobil tah yang boga mobil teh samanan qalila kajen lah ngeridit ge demi samanan qalila paeh bah di sate sia kajen buku sate embes leungit sate sia masyaallah dari istarau bi ayatillahi samanan qalila fasaddu an sabilih ngagantikeun ayat-ayat Allah yakni Al-Qur'anul Karim anu agung anu mulya nu maha baqo digantikeun samanan qalila kana dunia anu sekejap sekejap teh sekejap da deui ya tarau kuninggalkeun maranehna kana ayat demi untuk memuaskan syahwat jeung hawa wanin kafir mah fasadduan sabili ngahalangan na agama Allah geus kafir Nasrani Yahudi ieu urang nu nyekelan agama urang nyekelan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim pedah urang jadi pamarentah wanian fasadduan sabili ngahalangan tina agama Allah atuh geus cilaka mantap urang lamun jadi muih hese jasa eta ketika aya usulan-usulan ti kafir kumaha coba menjadi pamarentah ye cerita mah eta mah kan birokrasi aya teh mah henteu atuh pan banyak kapan kudu akur ai iman teh atas diku bil lisan binutki bil lisan wa tasdik bil jinan ngaranna iman anu sampurna ucapan jeung hate jeung pagawean akur cek urang Karawang mah ceplak jeung tapak akur iya tuh saya bapan ceplak doang tapak mah henteu tah kan kos kitu ya besi bae anu ngomong ke kitu teh makan sekala kadar birokrasi cek jadi hate me inkar tanda tangan bae ieu teh tanda tangan teh pagawean ngaranna ngaridoan mata kurang kudu sasalaman kita tasafahu baina rijalikum sok sasalaman namun memang ieu waktuna bagus namun memang kudu sasalaman kurang duaan sasalaman eta teh ditanya ya Rasulullah aya sasalaman naon sasalaman teh ngabuktikeun hate urang eueuh nanaon jeung manehanana dibuktikeun secara simbolis ku sasalaman tek masyaallah komo urang Arab blek 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 ya Allah tambah deui urang Arab anu selona jeung tarang blek muncul bek sagrege ya leuwih teuing tambah eta secara simbolis dah jadi hate geus dihampura itu naon jeung urang sasalaman plek nah ieu secara simbolisna urang lamun jual beli atuh geus eta mang duit tah geus tah simbolisna naon make tarima meuli nya mang jadi itu tarima ngajual ijab qabul ngaranna eta adalah simbolis tina tarodin teh silih ridwan kula boga duit tah duit teh jang meuli mamang boga barang tah barangna tarodin ngaranna silih ridwan secara simbolis dah tarima meuli nya mang ituna tarima meuli nya mang ah geus beres tah kos kitu tah eta gara jual beli syariat mantap jasa
kuari mah pan urang meuli nyokotan bawa ka kasa ka ditu ngantri ka ditu nyanana make kaca dek tari meuli jeung saha hese ala Yahudi tak urang teh kuari mah pasodoan sabili Yahudi teh ngahalangan tina jalan Allah lamun secara langsung moal bisa langsung kunyada dipantau yeun sabar subur dijieun minimarket dijieun supermarket dan lain sebagainya sekian tingkat belanja dihandap bayar di luhur transaksi tarima jual tarima ieu ge termasuk pasodoan sabili ishtaru bi ayatillahi tsamanan qalila pasodoan sabili carana pasodoan sabili urang di berbagai-bagai geus puguh diperpolitikan kunyana dihalangan tina jalan Allah DPR tinggal DPR talar Quran tinggal tepal Quran sabaraha DPR urang nu talar Quran tapi lain talarna merealisasikan anak ayat henteu ternyata eleh urang atuh berarti ku demokrasi demokrasi buatan Quran apa lain berarti pasodoan sabili Quran teh supaya nerapkeun undang-undang Al-Qur'anul Karim ternyata make demokrasi henteu katerapkeun berarti demokrasi teh termasuk pasodoan sabili anu terus menikmati demokrasi atuh neraka ayo sia ya ulah kitu cenah nyurana surahkeun ku sia aing ngadanyakeun salah awas ya kan dipentug sia koy sarahkeun sia ayo surahkeun ku sia geus lain make peureup deui golok wae sia ayo calangap sia di barang sana itu kuat ieu kakarake ieu ilmu zahir tafsir zahir urang lamun nyaritakeun tafsir hakiki mah murid kakbulu tafsir teh kapan aya tafsir zahir padahal ieu kabeh ieu Jalalain Sawi Ayatul Ahkam kemudian gitu tafsir naon gitu ngaranna Qurtubi tafsir berbagai eta zahir tapi lamun ayat tafsir Syafi'i anu mengarah kana hakikat tafsir hakikat aya karangan Imam Syafi'i ayo Imam kitu Maliki tafsir hakikatna masyaallah tuh aya bahasa sababaraha naon kitu ngaranna sababaraha sahabat anu nafsiranana langsung make hakikat urang mah lamun nafsiran ayat anu eta bae ayat naon kitu ngaranna ayat Ramadan wa in kuntum marḍā 'alā safarin aw jaa'a ahadun minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidū ma'an fatayammamu sha'iran thayyiban atuh eta kapan ayat tayamum ngeunaheun tetapi ahli hakikat baca lain kos kitu nafsiranana fa in kuntum marḍā lamun aranjeun garing hate pinuku syahawat aw ala safarin atawa perjalanan menuju Allah tapi di jero hatena pinuku hawa nafsu tuh aw jaa ahadum minal ghaid ai ghaid mah kapan eta teh kitu WC ngising urusanna dunia atawa jero hatena pinuku urusan dunia awala mastumun nisa ai tadi mangan sakadar kahayang dunia kuari malamas tumun nisa ai nisa eta dunia sebab Kangjeng Nabi nyaritakeun al mar'atu mataun wa khairu mata'iha al mar'atu salih berarti awewe eta dunia awala mastumun nisa ditafsiran ku ahli hakikat mah eta adalah manehanana bergelut dina dunia HP jaringan jang dunia organisasi jaringan jang dunia partai jaringan jang dunia nah ieu bergelut lamas tumun nisa dunia Falam tajidu ma'an hajun temanggihan jelema ma'an teh cai tapi jelema anu yang ngaluruskeun ya ne Kangjeng Nabi teka zamanan Kangjeng Nabi ma'an teh falam tajidu ma'an temanggihan Kangjeng Nabi sahabat temanggihan ka sahabat tabiin temanggihan ka tabiin jang ngaluruskeun anak guru mursyid falam tajidu ma'an teka pagi jeung jelema-jelema nu ngalempengkeun ngabersihan kolbu Patayammamu sha'iran thayyiba. Tayamum bae geus ulah make cai. Cara tayamumna kumaha? Terserah. Gerak guru mursyid anu nyahueun. Oh, siapa penyakitna ieu? Tayamuman. Nah, Haji Pendi, ya, hadir, sia hadir. Nyokot lebu. Nu loba. Sakumaha lobana sakintal.
Kumaya aing sih mah mending di Lebuan langsung. Nggak di Lebuan, nah gali heula aja Lebuan, paeh di dinya kajeun cenah paeh. Si wadehem segala rupa. Eta urang we. Ieu lah urang nyaritakeun ayat per ayat, Masya Allah. Urang lamun nyaritakeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum make hakikat ya Allah ya Rabbi geus teu daya teu upaya. Tidak itu upaya ayat tafsir hakikat anu dibaca kuduku ahlina sebab besi salah ieu ge sarua istarau bi ayatillah make majaz heula eta teh jang notor kana makna hakikat di mana anku istarau salah lantaran isyra mah engkena bakal aya timbal balik tapi kapan ieu mah istibdal geus mulai make majaz ieu ge geus bagian daripada mengetahui secuil hakikat kuari sebab make korenah kapan nah istarau ngagantikeun ayat yakni Gusti Allah an ayat Allah teh Gusti Allah kok bisa pas gitu sih kapan urang teh kabeh ge tercipta ti Gusti Allah teh tina cahaya na nyokot ku Kang dibaikeun ka Kangjeng Nabi tina cahaya Kangjeng Nabi jadi alam ieu teh kapan cahaya Kangjeng Nabi aslina mah kapan Gusti Allah ayat mantap kabeh ge jadi ayat ya teh gunung ayat Allah laut ayat Allah tatangkalan ayat Allah urang ge ayat Allah lumatak urang ayat Allah geus lamun urang nempo secara zahir jelema lamun secara batin ieu teh tajalli Allah geus luhur tah tajalli tah aya ge di lembur mah haji sajali ieu mah tajalli tah ieu kan Gusti Allah bisa aya eta sia hirup ai hirup ku saha nu Allah atuh tajalli Allah di sini ai gerak nang saha nang Allah bisa henteu lamun ku Allah teh gerakeun atuh henteu berarti kan tajalli Allah digerak nu aya di sia tapi urang mah can datang kan kadinya kulantaran can datang nu kadeuleu teh si eta bae udin bae haji pedi bae kadeuleu bae ungkuk-ungkugan lompat lempang si eta bae can datang urang tapi eta sebenarnya mah ayat Allah tajalli Allah di eta nah ieu kan istarau bi ayatillahi samanan qalila nah lamun keur nyaritakeun tamanan qalila gambaran tamanan qalila Kangjeng Nabi mun nyaritakeun sorga teu terasa urang aya di sorga ketika ngagambarkeun dunia nu hina terasa hina dunia teh sehingga leuwih tibatan bangke kahinaan dunia loh urang teh keur di majelis heulah kaluar bae sendal leungit marah eta dunia teh goblok sendal aing sendal kulit siap heuy istarau bi ayatillahi tsamanan qalila batak bastur bisa nafsir dia bisa nafsir ieu tafsir kosmik masih zahir kene na yalah fasaddu an sabili ngahalangan tina agama Allah di mana maneh cicing di pamarentahan maneh teh ayat Allah kunaon atuh ayat Allah kok bisa henteu make karena ayat Allah nah iyalah bagian siksa mentak kadeuleu ku ahli-ahli Allah mah jelema-jelema anu henteu make ka ayat Allah sebab naon henteu batin zahir ku ahlina mah zahir bahkan ka ambe lamun jelema cinta jasa kana dunia teh mentak besi aya kiai misalnya datang urang kieu bae kos kula lamun datang haji teh kieu aja teu kuat keur mah hatena dunia kewek deui aja mandi deh tadi aduh emang meureun penyakit bau badana aya teu keur ieu teu leuletik bau sering ahli Allah mah gitu sok besi zarah misalnya ka Habib Lutfi aja Habib Lutfi mundur deui eta geus kaambeul aja pendi ka Jakarta ngahandek naon kita ziarah ka Habib Lutfi malam Salasa kan sok aya di Jakarta Habib Lutfi na aya tapi ngonci maneh trek manis terus assalamualaikum waalaikumsalam sora ditungguan datang ka subuh cak Habib Lutfi aing mah kajian salat qada daripada magian nyana qada eta kunaon eta ka ambeut dijauh kene saha nu datang ka ambeut di
ibu lah sangka Masya Allah lain seetik wali-wali Allah anu bisa ngambil dek datang hiji jelema almarhum abah bae aya hiji jelema susah jasa kunaon teh abah nungguan bae di lawang teh begitu datang berarti sakuliahnya keur nungguan ieu bener bae padahal mah jelema susah teh geus lila karek ngobrol bah kok eta disabut kitu hatena bersih saknya jelema biasa aya deui kadatangan kiai bebeja heula lama nah kiai anu dek datang oh ya teu naon barang mau datang ka dieu hees bae abah eta kitu ge abah beda udangkeun bah aya tamu kiai anu diuk bae oh balik deui ka dieu ku ibu teh kan titah diudangkeun abah sia udangkeun tuh aya tamu diudangkeun bah tamu teh titah diuk bae balik deui ka dieu kesel urang ka udangkeun anak ieu mah teu beda jeung si ieu gula tak kaambe lain sosok kiaina tapi batinna terlalu cinta dunia hangru kan bau ente jadi ibu kula benek nanya we ka kiai kuari bawa tuh lain bau berarti awal ge bentek jasa ieu tapi lamun si ieu wallah alam henteu beureun barang datang nu dua jadi bau aya sama nangkolila laletik hina bau Masya Allah kan lamun Tuan Syabdul Qadir geus bisa ngabuktikeun nyekel apel dititah dicekel ngurucut getih neuk sanu daek ngadahar apel ku raja dititah dicekel dia cekel dipencet kieu keluar getih berarti kan ieu apel menang meuli duitna duit ti nagara eta teh kan getih rakyat masa kiai menta ka nagara pake ngabangun majelis nu mentak baueun kiai ngabangun pondok duitna ti nagara baueun ngajeun kumaha ge santai teu betah motok wari majelis teh bagus pondokna bagus santrina lake ki ura ono leuya wih iku hangru apa iku hangru ya wis lah komo dahareun komo di dahar ku urang eta gambaran-gambaran ahli hakikat Masya Allah karim nah ieu mah fasadduan sabili ngahalagan deui tidak lempangna agama Allah luhurna agama Allah dihalangan ya Allah ya Rabbi di negara behulanan guari mah soal jilbab bae dipermasalahkeun berarti kan fasadduan sabili ayo udah ramean ulah kunaon anu make cangcutna kita dipermasalahkeun make cangcut teh dimasalahkeun susu kadang sapotong teh dimasalahkeun malah mah di DPR dibahas jangan sepotong semua ayo yang korupsi dan lain sebagainya pasaduan sabili dalam rangka pasaduan sabili urawa kan eta kakarak ngabahas ala kadar nah kuari secara politis pasaduan sabili kumaha ekonomi secara ekonomi pasaduan sabili kumaha urang mah nu jelas-jelasan teh larangan-larangan zahir tapi kan di negara mah lain make aturan-aturan pasaduan sabili urang di jerona aya cilaka kajennya nama keur ngurusan negara tapi ai kiai-kiai teuing mah atuh cukup bae ku ngadoakeun nu penting tentrem nu penting aman jauh presiden mah bahaya menteri atuh cilaka nunggu urusan atuh teu kumaha ngan urang ulah terlibat urang mah ngadoakeun balalanderna bae beres geus kitu ulah sok hajupu nya nguyup nya nguah wah cilaka tah mah kiai geus kitu batu ya Allah ya Rabbi mantak aya geus ya gua ndek ieu non kadang-kadang ndek pangbenerkeun masalah naon roid ayo henteu teu kudu ka dieu ka kiai anu bae sarua bae teu hayang iya tuh kiai anu geus pinter embung si siapa sarua bae lamun ngabagi di dieu jangan begitu henteu emang kunaon gitu embung jakeun teh mana atuh geus lah teu bisa ngomong kumaha iya teu coba ngomong henteu lah teu ente omong ente lah tuh ya hese tagis kos itu teh hese tah debatak loba jasa kiai anu aya di hareup mah bangun bagus jadi tukangan mah horenganan nyamual duit pamarentah teh konon karasa segala nyeun proposal dan aya di hareup bagus di hareupeun manual masyarakat di hareupeun lumayan tapi engke geura ge haseupna bakal kaambah haseupna eta dibere kitu naon kitu mambuz embung
jelema teh dibere embung sok kuari kiai pinter hajunya anak pernah jadi mui sok geura ka ambeuna beda ku masyarakat embungin masyarakat ngondang ge embungin heran atau tadi di partai Golkar deui teu aya nu nitahan ngan ngambe batin teh ngambung lah lain kiai teh mah naon emang eta ore koros tuh kebal-kebal tukang ceramah ge sarua kebal-kebal ge bener ge mah beneran ya ih bener kasar tukang ceramah ge sarua bae sarua sebab di benak hatina dunia sok geura teu kudu dibejaan ku kula teu kudu disebutan kiai anu tukang ceramah kakolotakeun tetep bae ceramah bae deulekeun kaambean ku masyarakat moal sebab dah tidak dibeneran lain ceramahna hubud dunia sok di Bogor aya tak kiai anu tata dina hebat kan ceramahna terus bari daga kolot teu nu ngundang ngariung aja dah kada kiai mau ngomong na ngariung bae emang hayang kita mah gambaran goblok sia kita mah gambaran sama di Cianjur wah jasa kula kan baheula mah santren di Picung aya tak kiai hebat santrina keur zaman kula di Picung aya 200 hebat kabelah dia ceramah kuari santri eueuh nu ngondang ngariung jelema jag-jag keneh di Sukabumi kula pernah masantren di Sukabumi 2 tempat aya teh hebat teh kiai di Sukabumi zaman kula warga belah dia Masya Allah pernah ka dia gai mah sekali nyaritakeun eueuh santri pangajian di Garut atuh bojoku orang Garut teh aya weruh temen ge wis arep di Garut wis perlu kabeh Ilaian Cikajang Samarang weruh Limbangan seluruh atuh bae mah ulin bae meureun main bae eta mah atuh di Bandung nya nyawa jasa kula mah Bandung Masya Allah babaturan gua ambal aya di Bandung aya jelema nu pinter jasa hebat pasantren ge di tingkat santrina loba kuari siji ora ono eta mah lemesnya sa Jogja tuh mah boten wenten kuari acul-aculan we jeung calon bupati ancul-anculan imana mah bagus mobilna aya sapatuna erang tetapi ngarumas hatena santri hiji-hiji aca pengajian masyarakat teh nu daek ngambean sama sakali sok geura ge musibah eta kiai kos kitu teh musibah aing ngomong di hati ka hati mah sarua nyeri cerik ya Allah ya Rabbi heueuh kunaon jadi kos kieu hawa nafsu Bandung lain hiji babaturan kula aya nu lain babaturan kula ge aya anu geus buka lama terus kula mah janyaho datang ka Gunung Halu nya naon kabeh si Lilin terus ka ditu ka Babusal ka Gunung Halu nyaho jasa si ieu mah kurung batokeun ban hirupna teh jahonan itu jahonan naon nya mah mun cara lauk betok lauk betok sumur didinya deui betok sumur mun cara boga pamajikan hiji ka dinya deui kata limbang siapa pasoduan sabili kata limbang pasoduan sabili maksudna naon sing hade ye urang katitipan ilmu kade ulah datang ka pasoduan sabili kade ulah dong kiai emang kiai ngaharamkeun naon ngaranna ngeureud ya saanu ngaharamkeun henteu kiai mah kalah ulah sok sempit-sempit teuing emang kita bukan hiji gas kredit ya tanggung jawab di akhirat jeung mama ambo mama ngojai di neraka babarengan ulah sok sambarangan fasaddu an sabili innahum sama kanu ya'malun eta lah jelema-jelema kafir-kafir panggoreng-goreng pagawean nu dipigawe ku manehana naon saduan sabili ya yarkubuna fi mu'minin kafir matara aya ngaraksa ngajaga ngariksa deudeuh ka para mukminin henteu aya sugan aya kakarabatan teu aya illa waladim janji-janji sugan eta teu aya kafir karakter kafir seperti eta ialah wa ulaika humul mautadun
jelema-jelema etalah anu mual liwat wates buang kawarah luar biasa nu jadi bahan ruhak neraka. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan orang kabehan dibere benta mata hate sehingga orang gede hampura bisa tobat ka Gusti Allah, ngaku kana kasalahan-kasalahan ja urang mah manusia biasa, tapi orang bisa tobat ka Gusti Allah sehingga karasa tetesan tiisna tobat diterima tobat urang ku Gusti Allah, tur bisa ningkatkeun ibadah ka Gusti Allah, deket jeung Gusti Allah, cinta ka para ahli-ahli Allah, ngajauhan ka para musuh-musuh Allah, sehingga urang maot husnul khotimah. Cirian kitabna urang mudah-mudahan ke tahun hareup urang bisa kapanggih deui. Di minggu hareup urang ngaji ngabahas tentang puasa iraha tanggal hijina menurut hisab qot'i. Teu kudu mawa kitab dina minggu hareup urang ngadengekeun ala kadar tentang puasa. Wallahu a'lam bishawab.